gitu teh. Teh gelis. Kira-kira bisa diajak kencan gitu. Telepon ku aing dah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Siapa sih? Ganggu aja. Diangkatlah, nggak apa-apa. Halo. Iya, Tuju naon, Neng? lagi istirahat. Oh. Terus dahar can. Udah, Jeung naon daharna? sama yang ada. Terus ibak teh can? Udah juga. Oh, Neng. Lamun kepeuting beun ka imah, hios teu? Jangan nanti malam, A. Sekarang juga boleh, mumpung nggak ada siapa-siapa di rumah. Hah? Ayeuna? Nu bener. Iya, bener. Teu asa saha? Jangan lupa minum obat kuat dulu ya, biar kuat. Sip lah. Nu kuat 2 jam. Yang 2 jam boleh. Siap, Neng. Siap. Gaskeun pokona mah. Jang, mana jeung Rang Danu di ditu masih kene? Oh, atuh masih dul. Geus menang naon wae di Rangda itu teh Jang? Oh, ayo sagala meunang. Pokona mah ulah disebut laki dul, lamun can bobogohan jeung Rangda anak hiji. Lah, nah heueuh Jang. Atuh heueuh dul. Ieu, lamun si hayang nyaho mah bobogohan jeung Rangda mah ngeunah. Lamun aing dok utang teh tah, di jerona supaya duitan. Lah, sia mah lah ngacaprak atuh. Yo, dul. Karawan emang menawan heuh. Heeh. Janda lebih menggoda heuh. Heeh. Tapi istri orang lebih menantang euy. Wah, berarti parawan mah geus ieu nya. Ketinggalan kita mah. Janda semakin di depan men ini mah. Berarti aya naon kudu dengan Rangda meureun nya. Naon maneh? Berulin, Pak Haji. Ulin Pak Haji lah. Ulin we jeung ulin pagawe teh sia mah gawe teh kumaha? Pan eueuh pigawena ge. Gawe naon Pak Haji? Baru ada duit hayang gawe cicing bae. Kos aing ye. Duit loba aing mah. Ngomong-ngomong, Pak Haji teh ka mana? Aing Heuh? hek apel atuh da payu. Oh, percaya heuh. Apa kasabarin lagi lah. Bisa mau kanyaho. Ye, aing menang kenalan sama Rangda geulis deui. Ya buat mah orang bedi sia. Saha? Rangda bohay di mana? Udah bohong mah eueuh. Saeueuh di dieu mah nya. Dulu. Ulah sok ngabohong tadi mere alamat ka aing imana belah dieu, imana cenah warnana teh bodas jeung biru. Bodas biru. Eueuh. Awon di mah. Siapa Apa, Pak sirik Haji? ke aing? Oh, bener percaya. Tidak paling telepon ya. Halo Neng? Halo, A. Walagana awur. Oh. Iya atas dicaket dulu ya. terpercaya. Paling mana? Umon bau bodas sareng biru. Oh, sanes bumi iya. Mana tuh? Lurus aja, A. Nanti ada Oh, perempatan. berarti salah satunya Neng. Sorry, salah. Kawan ayo gaya jeung gaya. Ka anggul heureus. Heueuh. Oh, ini kuat cukup. Kemana? Mahalangan tuh dah si anak. Maunya ulang tarusuh. Aja mah di dieu teh yo. Tangkal mangoni. Terang teu. Neng teh ditolakan wae ku AA teh. Ka Endul Aliman. Ka Agus ge. Aliman. Awewen ge selingkuh jeung si Risma. Kumaha atuh? Tuh kurang kumaha Siti teh. Dangdan atos. Tos geulis. Ini juga putri Cinderella. Tapi gitu ditolakan wae atuh kumaha. Ya. Ih, cicing wae ah. Ih, menit teh asik diajak ngobrol teh.
Aduh. Di mana tuh cara Imarang datanya? Aduh, tadi nyebut tata Imah tingkat cenah. Ah. Iya juga Imah tingkat aya. Anjay. Berarti awet teh beungkar mun kieu mah euy. Imah lagi tingkat. Coba sepi dia bener ieu mah. Ha, DP ka mojok teh. Ha, telepon anak aing. Bener ieu mah ieu. Halo Neng. Halo, A. Iya, atos di payunan bumi tingkat teh ya. Neng di mana? Oh, udah nyampe rumah tingkat. Tinggal lurus, nanti ada tanjakan. Nah, di situ ada konter. Oh, nu eta. Oh, terus atuh, siap. Aduh. Lain nu ieu cenah imahna. Ya nu eta. Oke, demi si cinta. Geus nginum jamu ieu kuat 2 jam. Hah. Kencan. Lanjut. Aduh, tapi capek aing itu tadi keluar bayeuk. Udah kepanggil ieu marana teh. Lah, dak. Nuhun. Begitu nama si Risma. Padahal mah kulis kena Siti. Terus mama naon atuh. Rarai jiga rambetuk oge. Angger bae Siti nya nu panggelis namanya. Si Risma mah modenan pake pelet jiga nana teh. Muni lalaki kabeh bogohon ka si Risma. Padahal kan Siti mah terus segalanya. Nya. Hanya. Siti ngomong sama siapa? Ngomong sendiri. Stres apa ya? Siti? Engkau. Lu orang lagi apa? Ngomong sendiri. Siti teh nuju curhat. Curhat sama siapa? Kok ngomong sendirian? Sareng tangkal mahoni. Hanya. Curhat sama tangkal mahoni. Atuh tuh dako. Siti mah curhat ka saha deui. Siti mah teu gaduh rerencangan. Ya kitu we. Siti mah curhat nage kena tangkal mahoni. Kena supindal. Hanya. Rambetuk. Kenapa tidak sekalian curhat sama lumput yang bergoyang? Atuh rumput yang bergoyang mah ebit. Ebit nage teu aya. Engko. Oh, woi. Berarti lu pintel. Aduh. Konter. Konter mana ya? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian Iya, konter itu gimana ya? Waktu pisahkan Ada ya? kita. Sacel. Hei Dinda, masihkah Aja mana pesan? Ayah karyawan apa tuh? Kau endapkan Sabar kena. rindumu hanya untukku. Mang, Ya, bos mana? bos saha? Bos mana yang buka konter iya? Kayak urang buka konter ieu mah kapan? Ulah sok songong, orang geus janjian ka bos mana ya? Bener. Kayak lah, ieu Pak Haji di mana Pak Haji? Orang teh geus janjian ka bos mana ya? Awewe geulis cenah, imahna di dieu nu aya konteran. Mana got gerowan ieu? Pan boga konter ieu mah urang teu ngaranna ge Esasel. Ah, mah jadi karyawan we songong. Telepon. Bisa salah. Awas ya, aku yang dibejakeun ka bos mana? Pecat geura. Sok telepon. Kurang ajar gini saya teh. Halo Neng. Halo, A. Iya, atas di counter ya. Di counter Neng teh. Aya karyawan songong pisan sasi ya teh. Ya iyalah, A. Itu kan bukan konter aku. Hah? Nah, dari konter tinggal lurus aja, nanti belok kiri. Nanti ada makam. Sanes counter iya. Tuh, pan salah. Oh. Jalan eta. Ngun atuh Neng, ngun. Oh, ngun atuh. Siap. Ah, Punten, Mang. salah ya Haji Suwan rek meuli pulsa dia nanyakeun unggul. Sorry Mang. Sorry.
Emang lo kenapa Siti? Ada apa? Siti teh capek, kabogoh Siti direbutan. Siti teh gadura rencangan. Pameget ge ngajarauhan ka Siti teh. Mungkin lo orang fisiknya kurang dandan. Siti teh atos dandan, kok entos gelis kieu. Iya, Tapi ana limun ka Siti. memang laki-laki zaman sekarang cuma lihat fisik, padahal tidak lihat hatinya. Memang kelihatan kamu fisiknya jelek, mungkin hatinya lebih jelek. Ini juga nama makam ya. Makam bata. Itu makam. Itu makam. Piraku aing mah gelis-gelis cicing di makam. Cicing di kuburan. Bobo genderuwo ieu mah. Telepon we lah. Halo Neng. Halo, A. Iya, atuh di makam ya, geus di kuburan. Piraku Neng gelis-gelis cicing di makam di kuburan. Ya enggak lah, sembarangan. Neng kuntilanak teh genderuwo. Ya bukanlah, cantik-cantik gini dibilang kuntilanak. Nih, kalau udah nyampe kuburan, tinggal belok kiri, terus lurus, nanti ada tanggal mahoni. Oh, jalan eta. Ngomong atuh tita tadi. Tos atuh, Pagirkeun pisan geuning. Aduh. Kudu lempang deka dieu nya. Ampun teuing aing. Masa kudu dia karena yang takal mahoni sagala. Teu salah ieu teh. Manya geus-geus takal mahoni. Ieu takal mahoni ieu gede ieu. Buset. Tapi aing mah asa aneh. Piraku Neng Asri cicingnya takal mahoni. Muak itu hari izin mah. Telepon lagi lah. Halo Neng. Halo, A. Iya A tos di payunan takal mahoni ya, takal mahoni gede. Neng di mana? Neng penunggu takal mahoni. Sembarangan ya enggak lah. Emangnya aku jin apa? Tinggal di situ. Nah, dari situ tinggal lurus aja. Nanti ada kandang kambing. Hah? Kalinya berarti? Aduh, ampun, ting. Agawe kena jalma. Ngomong di takal mahoni. Aduh, kasihan banget. Ya udah, mulai sekarang lu orang kalau mau curhat sama Oe, nanti Oe dengerin, nanti Oe kasih masukan. Sekarang lu pulang saja, Oe juga mau pergi dulu ya. Engko Ada apa lagi, Siti? eta Siti teh yang damel. Haiya, Siti. Lu orang bisa apa? Bisa sagala lagi engko. Sekarang kan warung Oe lagi tutup karena tidak ada yang jaga. Sementara Oe tutup dulu. Ya udah begini saja, Oe kasihan sama lo. Sekarang ikut Oe saja ke rumah, lo bantu-bantu di rumah Oe. Mau? Mau, ayo. Ya udah, tapi kamu kerja yang benar, kerja yang rajin. Ya? Wan. Ya udah, ayo. Kamu jangan usah sedih-sedih lagi. Haiya, Siti. Kandang embe ya. Teteh tidak perlu di kandang embe. Di kandang embe ya. Kena. Kira aku gelis-gelis di kandang embe mah. Ayo kita ngerti. Telepon aja lah. Halo Neng. Halo, A. Ya, tos di kandang embe ya. Kira aku Neng di kandang embe mah. Ya enggak lah, enak aja nyamain aku sama kambing. Ada Neng di mana? Tinggal lurus, belok kiri, nanti ada solokan. Nah, lurus lagi, di situ ada kebun. Loncat we sok didinya. Kudu tanya harus cerita tadi atuh. Mohon atuh siap. Mohon, siap. Hah?
teh geuning teh kue kepang itu tadi. Ji, dari mana? Ente kok. Biasa ya kok. Keneangan awewe. Tapi teu kapanggih-panggih itu tadi alamatna ya. Duh, kali capek. Haiya. Ji Haji. Lu orang udah tua. Kagak inget umul. Hal gini masih cari cewek. Tobat Ji, tobat. Ganeng kok. Ngomong baik yang sudatan. Haiya Ji. Baik kan udah disunat. Masa disunat lagi? Sunatan di kuing sekalian sia. Buntungkan sekalian. Haiya, kalau oe dibuntungin, nanti oe tidak kawin lagi. Haiya. Geus ganeng kok. Tong sok loba omong. Boten mah keur capek itu tadi neangan awewe tadi kapanggih. Kalau ngaledek sia mah. Haiya. Dikit-dikit malah. Malah kok cuma dikit. Geus ganeng. Ya. Urang teh bisa hayang nyaho. Buat kenalan awewe geulis serangda. Anak hiji. Urang teh teh ka imahna. Di mana usaha saha diajak kencan lah tapi teka panggih war kurti tadi alamatnya teka panggih. Haiya lo orang masih cari cewek awas hati-hati sekarang banyak penipuan. Nah pada awewe mana sirik eta mah beda teu payu mata kieu kudu kaos urang geus kolot masih payu ka awewe didinya tidak payu tiba heula. Haiya oe bukan ngili Ji, oe cuma ngasih tahu awas nanti kamu ketipu. Sekarang kan banyak penipuan cewek-cewek online. Nggak salah. Ini orang mah. Haiya, ya udah, hati-hati. Awas kalau lo orang ketipu. Mang Otoy, witi mana Mang? Wih, di kebun. Ih, hanya Neng Ayunya. Uhun. Oh, nama dongkap. Uhun pan Mang. Ayo atunya Mang, mangga. Uhun. Udah, kapal tulis kita enak gini sih. Aduh. Iya juga nama solokan irigasi ya. Benar ya. Iya solokan irigasi nu dulukeun tadi. Aduh. Kulanya halah ka Google ya mah. Halo Google. Imah Rangda teh di mana atuh? Randana oge teu aya di imah. Hah? Naon sia lah? Sia boloho. Tadi siang bodoh ke aing geuning kalau ka usur-usur ka mana-mana. Urang neangan Imah Rangda di mana? Aing teu nyaho. Naon sia? Teu percaya aing ka maneh. Yuk urang geus ka mana-mana ya. Terus Bapak solokan enggeus ka mana-mana enggeus. Bodo amat. Nipu ka maneh ka urang. Awas ya. Awas ya mun bohong. Kumaha aing? Kurang ajar geuning. Aing kalah nyasar kartu ka dieu ieu kalau geus 2 jam bener-bener 2 jam ya. Kalau kagak minum jamu kuat 2 jam teh bener-bener ya mah. Hanya sepi banget. Hah? Siapa itu? Ceneneng? Naon? Haiya, Ceneneng udah pulang. Ceneneng pulang kapan? Kamari. Haiya. Lu orang lagi apa? Kayak lagi ngejar-ngejar maling. Tata, kering udah jelma burung. Haiya. Orang gila siapa? Tadi aja sama Edan teh ka dieu. Ngaliwat. Siapa? Si Haji Koret geuning. Si Haji Dul. Heeh, si eta jelma eta teh nu koret pisan jelma burung. Haiya, lu orang kenapa kejal-kejal itu orang? Ye, kapan tadi teh nyebut narek kencan cenah ge jeung Rangda bohai cenah, tapi teu percaya dah menyen kitu payu keneh ka awewe. Haiya. Goreng gitu. Lu orang berarti kepo, lu orang masih cemburu. Amit-amit tuh atuh. Haiya. Lagian kenapa mesti ngurusin urusan orang? Berarti kan lu orang masih suka cemburu kan? Boro-boro cemburu kan kitu mah. Cemburu kan kitu. Ujang ge loba keneh, ngayah nu hayangan ka ceneneng nu ngantri mah. Cemburu kan kitu. Tapi tadi Oe lihat, kan tadi si Haji lewat sini, dia ngasih tahu fotonya cantik banget, seksi. Pokoknya Oe juga seneng, Oe juga pengen.
Ya, mal aya nu sagelis ceneneng, anu ngaliwatan ceneneng gelisna moal aya lah salam dunya ya penggelis nama ceneneng, mal aya nu nandingan. Haruh. Cangkel oge nya jang diuk di dieu euy. Kumaha ieu euy. Ah, cicing wae urang. Urang kana ieu. Waktunya marang dah. Di mana atunya? Rangda. Katur ka aing sebelum jam 2 jam. Bener aing sekuar ke 2 jam ieu mah yan yang imah rangda eta. Wah, mantap euy. Hah? Aduh, eta budak geus aya di dieu wae. Cucu teh eta ulin teh budak. Mana kira-kira di dia? Kapan keur ulin Pak Haji ti tadi oge di dieu teh na kumaha sih? Keur ulin teh tadi. Ari Pak Haji gawe naon kukurudukan di kebon sagala. Loh. Kapan aing teu keur neangan imah rangda teh, rangda bohay. Aing geus kuar-kuar ka mana-mana ieu. Nah, tebet balik di ka dieu nya. Mana apal teh sih sabenerna imah rangda bohay di mana? Ari ngaranna saha Pak Haji? Ngaranna? Oh, Neng Asri. nya apa teh Asri mah nya doh. Anu ieu mana ye? Hah? Berarti gimana Neng Asri? Atuh siang teu ngomong tita tadi. Atuh udah bohongan saha Pak Haji mah ngomongkeun rangda. Oleh ngaranna Berarti iya gimana Neng Asri? Aduh, aing kok kuar-kuar ka mana-mana tita tadi. Baru balik ka dieu. Ngan ieu teh jamana. Hah? Di imah teh Oh, zaman kumaha? keur gawe di Bandung, teh Asri teh. Jadi Keur gawe di Bandung? Heeh, jadi DPR. Anggota DPR? Alias babu, dapur atuh. Ibu ka aing sia kehead teh. Sok wae atuh tanyakeun. Telepon ku aing ye. Tadi ngomong aya di imah keur usaha saha cenah ngajak kencan ka urang. Lieur ieu mah heuh Pak Haji teh lah. Kumaha pisan. tinggal Awas ya ku aing ngabohong ka aing. tinggal kering mah jamal lieur euy. Bolak-balik we tadi. Halo Neng. Bingung mah. Halo, A. Ini udah nyampe rumah yang biru. Tapi kok kosong ya, enggak ada siapa-siapa. Ya iyalah. Nih, A, kan aku udah bilang bahwa di rumah nggak ada siapa-siapa. Hah? Berarti di rumah kosong. Ya kosong lah. Tunggu di bejakeun ku urang. Berarti Neng bohong. Ya iyalah. Kurang ajar pisan. Ngomong di imah ojal mah. Harus sugan teh di imah teh sesate ngan Neng wungkul. Erek apel duaan, erek kencan duaan. Atau kayak main ketipunya. Iya. Makanya, A, jadi laki-laki itu jangan otak mesum. Selamat menikmati ya. Anas aing mah geus minum jamu kuat 2 jam deh teh. Udah berbeda opat. Aing sekali pernah kartu ka dieu. Kurang ajar. Aduh, ya Allah. Aduh. Mati katipu mung kitu mah aingnya. Kurang ajar ieu mah. Keraos, tah watakinan. Lah sok ting agul-agul menujukan maneh teh. Lah, tak kapanan ketipu. Cik ceneneng ogenan. Angger ceneneng nu panggelisna nama moal nu daekeun bari ge kaki-kaki podcast semua. Puas ya. Kenal mana dinya? Urang menuturkeun nu di dinya, urang menempokeun. Berarti lamun kitu mah dinya teh ngintipnya. Berarti cemburu heuh bahwa aing rek benang rada geulis. Saha nu yang anu kitu? Urang menempokeun sugane heuh maneh teh boga kabogoh. Arek teh katipu. Berarti anda makanya hoan, maneh teh nuturkeun ti Tadilin. Maneh teh masih bawa ka urang. Teu rela bahwa mun urang benang ku batur heuh. Amit-amit teh boga kan kitu ieu. Tapi kan katipu. Neng cek ngomong wae. Katipu ya. Hayang baca urang maneh teh. Payu. Katipu. Puas aing.